SIM kuring lain bade ngagibahkeun Bang Rasman jeung Bang Hotman kawas nu gawe itu mah urusan pribadi nama eta mah urusan maranehanana sabodo erek kutu kieu oge ngan Ayeuna teu pati gede, tapi suasana rame. Batak-batak suka kana hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi mangayu di mana we ayana, mudah-mudahan panjang bisa beri sehat, jembari rezekina, rahayu dunia rahuh akhiratna gitu nya. Sungkuring dina video ieu baris medar. Tapi satu acana di subscribe heula supaya mangayu semangat dina ngadamel video-video anu malah manar jadi jantan hiburan kanggo wargi mangayu di mana we ayana gitu nya. Dina video ieu mangayu baris medar ngeraskeun anu kamari nyata aya pasengkadan dua jalmi nya praktisi hukum di Indonesia gitu anu pos kacelup anjeunna teh sebagai advokat gitu tah. Tapi sim kuring upami nilik tina akar masalah tina pasengkadan ieu gitu nya. Jadi kasang tukang mah memang urusan awewe gitu nya tah. Tina saha iklima saha gitu nya namina teh gitu tah awal nama nya anu pada akhirna mah ngamuara di pengadilan gitu nya. Tapi tong heran gitu nya da urusan awewe mah memang aya riwayat tidak ditumulana nya gitu tah. Kejadian-kejadian Indonesia loba anu dimimitian ku perkara awewe gitunya perkara asmara tah eta gitunya anu lalawora tapi jadi bahaya gitu tah. Apan kacontoannya tah ngadegna Singasari teh nya kulantaran ayana hubungan asmara antawis Ken Dede sareng Ken Arok tanya eta mah kontroversi saitu namanya naha ieu teh hubungan asmara asanapi ieu teh perebutan kekuasaan nya nepikeun ka ngakibatkeun ngarebutna rampasan perang termasuk wanita waktos harita. Tapi da aya carios eta anu kawitna sareng Tunggul Ametung anu pada akhirna mah sareng Ken Arok. Tapi satu asana jauh satu asan eta aya kejadian nyata di Galuh nya tah eta oge anu ngabalukarkeun pasengkadan di jero nagara kitu nya nyaeta mandi minyak bobogohan sareng istrina Sempak Warja kitu nya anu kagungan putra Bratasenawa nya nyata Bratasena rea gitu anu kagungan putra angkena Sanjaya tah. Jadi pasengkadan oge nya atanapi hubungan asmara eta merek kumaha wae bisa ngakibatkeun anu berakhir sehingga jadi ngabangun hiji nagara anu gede gitu nya nya kaasup sababaraha hal gitu nya bisa oge ngaruntuhkeun gitu nya tapi kaseureurana mah ngaruntuhkeun gitu tah. Kaasup oge atuh Prabu Lingga Buana antahnya dina carita perang Bubat. Apaan eta teh judulna mah nya kawitna mah tina perkara istri gitu nya anu ngabalukarkeun bangsa Sunda gitu nya anu angkat kat Bubat gitu dibantai gitu nya. Tapi sok sanaos ieu teh kontroversi nah kajantenan ieu teh aya atanapi henteu nya atanapi kumaha tah atanapi memang kajantenan aya tah eta teh masih keneh dina perbedaan pendapat antawis ahli sejarah gitu nya tah. Salajengna kejadian-kejadian anu katompernakeun oge sami kitu nya osok dikawitan ku isu awewe gitunya anyar-anyar kasus pembunuhan Nazarudin
nya dina Direktur Raja Wali Indonesia. Itu kan ohornya dipikeun ka ngalibatkeun ketua pemberantasan korupsi waktu harita nya Pak Antasari Ashar nya gitu eta ge isu nama berawal dari APW gitu tah kalau gitu tah walau alam tapi nanya gitu tah tapi teman desas-desus nu aya di masyarakat anu ngaliwatan media sapatos kitu nudugi ka masyarakat jeung rera deui gitu nya tah kaasup ieu kasusna Bang Hotman gitu tah anu dimimitian tina kasus-kasusnya isu nama tina urusan anu karitu gitu tah Sim kuring lain bade ngagibahkeun Bang Rasman jeung Bang Hotman kawas nu eueuh gawe itu mah urusan pribadi nama eta mah urusan maranehanana sabodo erek kutu kieu oge ngan sim kuring dina video ieu hoyong ngadugikeun urang teu kenging ngamomerekeun kaum wanita sabab kaum wanita teh teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan paradaban anu adiluhung teh ditandaan ku kumaha wargana memperlakukan kaum wanitana lamun pas memperlakukan anak sae mulia jadina lamun salah memperlakukan anak hina jadina tah gitu panginten hapunten di lepatnya upami lepat dilaraskeun wae tah kitu tah sim kuring nampi itu hapunten bilih anu kabadug hari duka kada kasuluh kalbu kacimit ati sakali deui hapunten sakitu nu kapiatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu.